nu hese ge mukakeun hate pinter tinggal pinter kiai tinggal kiai teu bisa mukakeun hate mah hese tapi jelema sederhana ilmuna tapi bisa mukakeun hate ketika dagang terbuka dagangna mukakeun hate ngaranna ketika dek hayang jadi pejabat bisa dibuka truk hatena ketika dek Allah bisa mukakeun hate tamahal ta jelema kos. Bismillahirrahmanirrahim. Mantak embung ditanya paeh teh lantaran nyana henteu pede, henteu percaya diri di jero kuburan bakal senang. Tapi lamun waliullah mah para solihin, para jelema-jelema muqarrabin beuh ditanya kumaha lamun maot isukan ulah isukan ayeuna. Kunaon eta ku percaya-percayana diri bahwa di jero kubur teh senang nikmat ngeunaheun bahkan waliullah maloba anu ngadoa ka Allah Gusti lah ieu pamaningan beresan bae abdi mah daripada panjang umur tambah dosa maning ayeuna mun sakira-kira ayeuna geus dihampura dosa urang mah can orang pan ngadoa kos kitu can orang mah ya goni agni Gusti bere kasugihan abdi Gusti ngadoa ongkos sugih henteu pan ya karib tuh batur mah paeh teh maot teh diharapkeun sebab nikmat kunaon eta ku kayakinan di jero kubur teh aya naimul qabri aya kesenangan kubur di jero kubur teh aya naimul qabri kesenangan kubur ku yakin-yakinna di jero kubur aya naimul qabri ahli Allah mah ahli Allah di mana ditanya maot siap biasa ai si ieu mah lantaran teu boga kayakinan bakal senang di jero kubur teh kayakinanna ka nu hiji deui teh azabul qabri di jero kubur teh aya siksa kubur tah ketika manehna ditanya daek mengaji pae heula emang kunaon aing mah kadinya yakinna sebab naon sebab ketika pilpres ilu kampanye kabere duit ku pamarentah eta duit eta pan jadina bahaya ka jero beuteuh moal pede ai kiai onom ieu tangkorakna ieu emang duit bener eta kos kitu geus teu pede dagangnya teh dagang karung pernah dibalikeun deui sa mobil kunaon eta dioplos eta kan berarti tanda-tandanya na keyakinanna kana siksa kubur ya salat Jumat ge salat Jumatnya mah dikhawatirkeun ku ulang remburna sebab naon atuh asup ka masjid ninggalkeun sendal jepit balik sendal kulit iya banyak berarti kan keyakinan asal aing mah kanu hiji deui masyaallah atuh kumaha pagaweanana ja pamarentah teh pamarentah ulah sakelas menteri ulah sakelas di provinsi ulah sakelas di kabupaten di kelas desa bae di kelas desa RT mun ditanya saya kira-kira ka surga apa ka neraka ulah ngomong kos kitu lain kitu ieu mah keyakinan lah ulah ngomong kos kitu emang kurang lah ulah buka keyakinan coba tanya santri sia lamun isu paeh dia siap santri mau ditanya siap kun isu paeh siap emang kurang gitu aduh dek naon jak kebal ge susah bae mah lain boga keyakinan aing mah ngaji unggal poe salat unggal poe puasa osok ji ka awewe aing masuk peureum kotok oh boga keyakinan mantap paeh teh indah masyaallah mantap aya baheula hiji jelema ulama waliun min auliyaillah Bahlul Ki Bahlul teh kiai bahkan wali geus moal diangkat jadi wali lamun teu pinter maknya Allah ngangkat wali na bodoh moal bisa jelema jelema anu bodoh diangkat jadi wali Allah moal pasti pinter
Setiap wali pasti alim, teu setiap alim wali. Setiap rasul pasti nabi, teu setiap nabi pasti rasul. Henteu. Umum khusus bitlak. Nah, aya raja baheula pamajikanana ngalahirkeun anakna awewe, sedangkeun raja hayang boga anakna lalaki. Sebab harapan raja teh di mana aing pae aya nu ngagantian ieu tahta ieu kursi besi ku batur. Geus boga harapan teh lalaki anak teh ai borosot cewek awewe. Duh, cak raja ngalamun sapoe dua poe geus saminggu teu kaluar-luar raja. Ditaranya ku kabehan seputar istana, kunaon tuan raja? Sedih. Asana ieu mah sedih ka bawa paeh saja. Emang kunaon? Harapan putus sebab nu diharapkeun boga anak teh lalaki jang penerus kerajaan, tapi ternyata awewe aing mah puyang bingung. Akhirnya kan di kerajaan teh neangan saha nu bisa nganasehatan. Dinasehatan ku biduan-biduan raja teh supaya bunga, ternyata teu bisa. Dinasehatan ku bangsa pelawak-pelawak tetep eureun mah pusing deui bae. Dinasehatan bangsa ku kiai-kiai partai lah sakiana teh kiai kos kitu ieu teu aing mah sakiana teh teu kahibur. Dinasehatan ku kiai pamarentah kerajaan janyana gobar kerajaan di kerajaan teh kiai sarualah sakiana teu kahibur aing. Teu kahibur kabelah dieuna makin sedih makin kuru, raja makin sedih makin kuru. Musyawarah di dinya teh kumaha ieu tuan raja datang ke sedih ku gara-gara anakna awewe. Coba atuh cak pamajikanna saha nu bisa nganasehatan coba teh angan. Ayeuna kabejakeun kanu edan teh tadi. Bahlul teh kan edan nya nu edanan. Bahlul mah lamun di lembur edanan, tapi lamun perang masyaallah gagahna luar biasa. Bahlul. Lamun di lembur mah nya mah edan. Kadeuna ku budak leutik di hareureuyah. Budak leutik ngiring-ngiring manehanana. Lalagaan edan bae, tapi lamun perang musuh asal ngolebar sikat gagah berarti asli nama henteu edan. Pan ari ieu mah edan asli. Edan asli. Edan dunia, edan cewek, edan tengarana edan asli. Aya kacaritakeun ge aya ge nu edan cenah Bahlul, coba sugan bisa nganasehatan. Pro dan kontra tuh banyak nu edan bisa nganasehatan. Itu kadang-kadang nyana ngomong nama lempeng jadinya. Doh nya edan lempeng ngomong. Ih coba ge tanggap. Nyana mah lamun ditanggap soal agama lempeng nyana mah. Tapi lamun soal dunia, kerajaan, tahta, wanita nyana mah edan beneran, teu hayang. Tapi lamun cerita syariat, cerita agama lempeng nyana mah. Coba orang bawa ka ditu. Ayeuna nyana didatangan ku pihak kerajaan, begitu dirayu supaya nganasehatan raja. Emang raja kunaon? Matak dinasehatan. Iya nyana sediheun, boga anak, harapan nana lalaki eprak awewe. Haju nyana wari teh sedih, geus dinasehatan ku biduan, ku pelawak, ku kiai-kiai tetep teu kanasehatan. Sugan maneh mah Bahlul bisa nganasehatan? Ya kecil nganasehatan kos gitu mah. Siap. Tah Bahlul naon kira-kirana kukudangna? Jika diajak ka imah raja engke lamun bisa kanasehatan naon hadiahna? Tah justru aing mah ngaharamkeun hadiah ti raja. Lamun sia boga niatan aing ka ditu haju neuk dibere hadiah moal datang aing mah ka ditu. Tapi lamun bener aing ka ditu tanpa dibere naon, bahkan aing nu kudu mere ka raja. Embung aing mah dibere ku raja. Emang kunaon? Kaganggu awak aing. Kaganggu hate aing. Boh. Ieu siap kana siap. Siap. Coba.
sia bahlul lamun sia bisa nganasehatan raja berarti bener sia jelema. Tapi lamun sia teu bisa nganasehatan raja setengah jelema sia. Ya tuh kumaha engke bae ceuk hayu-hayu sepira nganasehatan ieu ya kiai bararisan nganasehatan. Saudara kabatur mah bener nya mah pan salah. Cek si bahlul tah ngomong bener bae deui jelema ieu. Tungtung mah tukang ceramah kasinggung bae. Tenang lul. Si bahlul ka istana. Tuan raja di bejaan aya bahlul nu edan. Naon ka dieu? Maksudnya supaya ngahibur tuan raja. Aing kudu cager ge, teu kahibur komo kudu edan. Teu kitu tuan raja kadang-kadang nu edan bisa naon kitu nganasehatan, bisa ngabungahkeun, bisa ngahibur. Urang neuleuh di jalan betah, di jalan urang keur naik mobil. Ya, tah ieu jeung ieu teh paranti dibawa ku kula ieu teh dua ieu, tilu teh jeung hiji deui. Sa mobil teh. Kula mah asal di mobil be nanggap nyana bae. Nyana sebab urang mah pikiran Kang ngaji nyana mah ka Bali. Manyan dek ngaji si iraha urang ka Bali, cenah naon sia ka Bali? Kolot-kolot goblok. Sakian atuh, cenah atuh neuleuh pemandangan mah tolol teh coba. Dek ngaji nyaritakeun Bali pan ieu bener setengah jelema kan. Tapi hiburan tak kumaha mah. Masyaallah aja lamun neuleuh nu edan. Di jalan teh aya awewe ngora keneh hajut teu make calana. Nya nama lalaunan cenah mobilna lalaunan. Dek naon sia teh neuleuh nu edan tapi resep goblok. Ngaranna lain normal edan kabehan. Nah, tuan raja ikut gitu batu coba ka dieu nu edan. Bawa kupong gawat. Assalamualaikum cek bahlul. Dicek raja assalamualaikum bener berarti kan. Tedan kan. Waalaikumsalam. Ieu bahlul mohon cek nanti. Bahlul edan kan leuwih teu edan. Naon leuwih teu edan cek raja-raja geus seuri bae nya leuwih teu edan. Berarti bolona lima raja bolon sia. Tan raja. Tan raja bejana cenah ayeuna keur pusing bae. Musingan naon? Anak lahir harapan lalaki ternyata cewek, ternyata awewe. Emang bingung bete sesuai jeung harapan. Ulah boga pikiran kerajaan, penting hadiah ti Allah. Hadiah ti Allah ge pokona mah aing mah hayang lalaki urusan jadi raja jeung henteu mah lain masalah, nu penting lalaki, aing hayang lalaki. Bandingkeun ieu hadiah ti Gusti Allah, anak awewe sehat pinter jeung boga anak lalaki kos bahlul edan mending mana? Iya tuh mending anak aing jeung makana cek cenah dipeluk bener oge cek bener sia bahlul cek teh. Atuh aing daripada boga anak lalaki kos sia mah atuh mending anak aing awewe waras makana. Aga satu ya bener bunga kabuka tah hatenya na. Oge henteu setiap boga anak lalaki bunga orang kos si eta mah. Atuh ulah-ulah kos si bahlul urang boga anak kos si ieu atuh puyeng. Atuh puyeng. Masalahna urang lamun boga anak 12 nurut kabeh titah ngaji daek titah sakola daek dagangna untung bae kan ngeunaheun kakolot teu ngalawan komo ka Gusti Allah 12 ge hampang. Coba urang boga anak hiji badung kos ieu bang masyaallah puyengeun ieu ku ari ge teu geus inget ka bapak emak ieu mah teu ingetan nya mah makana tuan raja kahibur bener cek tah nu hese ge mukakeun hate pinter tinggal pinter kiai tinggal kiai teu bisa mukakeun hate mah hese. Tapi jelema sederhana ilmuna tapi bisa mukakeun hate. Ketika dagang terbuka dagangna mukakeun hate ngaranna. Ketika deuk hayang jadi pejabat bisa dibuka trek hatena. Ketika deuk ka Allah bisa mukakeun hate. Tamahal tah jelema kos kitu teh. Dibandingkeun jeung nu pinter hebat tapi hatena teu bisa mukakeun. Ternyata horeganan nu bisa mukakeun hate mah ahli Allah.
ahli fikih moal bisa mukakeun hate sakadar mukakeun fikih bae, ahli alat moal bisa mukakeun hate sakadar bisa mukakeun maca, ahli bilagah moal bisa mukakeun hate sakadar bisa teh jang sakadar mamantes bae supaya kitu mun bahasa lamun kalakuan jang supaya akur. Nah ieu bilagah. Nah tapi mukakeun hate ka Allah mah kudu ahli Allah. Nah iyalah bahlul, akhirnya bahlul bisa ngahibur raja ku kaedanana, berarti kan teu edan nu sabenerna mah ku bahasa saeutik tuan raja bisa kabuka jeung kahibur, maka sering bahlul dipanggil ka istana sakadar ngahibur raja bae. Enak bahlul, aing alhamdulillah ku gara-gara sia aing kahibur cak tuan raja. Coba bere deui aing nasehat daun tuan raja, coba bae nasehatan ieu nasehatan coba supaya terbuka hate. Oh atuh lain di istana nganasehatan di mana tuh, ayo tuturkeun kula, ayo diajak tuan raja dibawa ku bahlul nasehat terus diwiti kota juga pangkampungan ka perkampungan. Cek tuan raja dibawa ka mana aing bahlul, hayu bae cenah hayang dinasehatan tuh ayo brus ka kuburan. Bahlul lain sia da naonan ye nganasehatan mah kudu di dieu, maksudna kumaha ya raja. Tuan raja terlalu cepat hayang nyieun sorga di dunia, teu inget sorga di akhirat eta lain tina batu ternyata tina emas jeung perak batana, pondasina lain tina batu kali anu ti gunung nan Sindur. Bahlul nyawa ke gunung Sindur tolol. Cek bahlul lain batu gunung ti gunung Sindur lain ternyata batu pondasina di sorga mah iya adalah tina mutiara kentengna tina emas perak mutiara jeung sajabana. Terlalu cepet lamun urang hayang boga imah cara di perumahan, terlalu cepet urang mun hayang boga imah cara istana, terlalu cepet lain eta imah urang mah engke sabada kiamat. Cak raja bener oge pan edan teu kieu nasehatanana. Sia mawa aing ka kuburan deuk naon tuh bahlul? Kieu maksudna. Ieu teh tadi jero kuburan, ieu teh istana. Kuburan kadeleuna tapi istana ngaco sia bahlul. Iya tuh lain bahlul tuh gaco mah. Cak raja puyeng anjing sia. Maksudna naon? Ieu teh kuburan kadeleuna tapi ternyata istana ieu teh. Coba jelaskeun. Kangjeng Rasul di Madinah katinggalin nama makom tapi horeng jadi istana. Para sahabat Sina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kadeleuna mah di kuburan luhurna, di jero nama jadi istana. Para aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Athaillah, Imam Qusyairi jeung berbagai wali-wali Allah, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki katinggalina mah kuburan tapi di jero nama istana jeung berbagai ulama-ulama salafus sholihin, ulama terus sampai kiamat kadeleuna mah luhurna kuburan jero nama istana. Lamun lain wali jeung lain ulama tanya ke awak sorangan, raja kira-kira iya tuan raja mun paeh istana apa siksa? Si nyinggung aing, iya tuh lain bahlul lain gitu mah aing mah bahlul sakian aja atuh aing mah meureunnanan meureun narakanya. Atuh emang kunaon tuan raja nu mantap boga kayakinan neraka duit rakyat ku aing dileg-lega be. Ieu mah raja lain nu kuari mah tuh lain raja bae RT ge kitu. Sia teh bahlul. Masya Allah karim. Omonganana nyelekitkan hati tapi bener. Bahlul wali Allah edanan. Nu kuari mah nu edan wawalian.
kaha ieu kaha nya tukang karung kaha bolon si budak pajar kiai haji horenganan karung hejo akhirnya nuka nasehatan teh lain bae raja ternyata penggawana mun kiwari mah menteri-menterina jeung sekitarna bener oge nya ucapan Bahlul kadeleuna mah kuburan jero nama meureun istana ahli Allah mah tapi ieu pamarentah nu lain ahli Allah ieu jawara nu lain ahli Allah ieu pedagang nu lain ahli Allah komo bangsa kufar musyrikin munafikin mah geus warenta mah boro-boro surga atawa jahanam geus aya di jero kuburan bener oge ieu ulah kafir ulah munafik ulah musyrik urang sebagai mukmin tapi mukmin asin beureunanan urang di jero kuburan siksa cik Bahlul karasa mah kusia benernya si Bahlul ya jelema mah edan tapi horenganan hebat geus kuari geus geuyeung geus kana kesehatan aing di kuburan di kumaha ge balik deui ka istana ka ditu deuleun ku sia istana bakal nyalametkeun teh moal deuleun ku sia tah perumahan imah sakitu agrengna bakal nyalametkeun teh moal deuleun teh ku sia gedung-gedung nu menjulang bakal nyalametkeun teh moal urang liwat ke Jakarta tuh hotel Masya Allah puluhan tingkat urang mah lamun urang lewat ke Jakarta neuleuh hotel eta teh saha nu ngeusianana kula masuk bau kipireun kitu ja sieun mah datang ka kiamat ge moal atuh moal teu jahueun kartuna ge teu jahueun meulina sabaraha duit janya nama ai ka Jogja beta asup ka hotel lain hotel teh mah kos kitu mah anu Masya Allah karim ini Bahlul Muhara Bahlul terus datang ke istana teh guys wari istirahat lah istirahat di Bahlul balik ke imah nya nama cumplang campling kadang-kadang Ki Bahlul asup ke gunung di gunung aya guha asup ke jero ditarungguan ku jelema loba di luarin guha teh nungguan Bahlul ai keluar teh tiliang kos lain jelema percis penghuni gunung hewan-hewan sebab laut beungeut geus teu kadeuleu siga beungeut jelema pakaian cumplang-campling keluar tiliang gunung nah mun dipandang lain jelema padahal wali Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah loba di Mekah kula caritana ke Mekah jeung Abah sabaraha kali 2 kali bareng ngobrol di hareupeun masjid tas umroh baheula maja naon garang-garana aya pasar seng teh di dinya tas umroh teh urang dariuk bari nyahi ngomong kieu ieu nu karasep can puguh ahli Allah sia ka kula cek almarhum Abah tuh nu harideng ulang Afrika tuh nu harideng urang Takroni urang Ethiopia tah lobana mah wali nu harideng kos kitu nu urang ijid mantap ieu kan dipake ka ijid ku jelema bawa wali ya iya itu jelema teu resep dengan nyana ieu ieu wali kajen ku kumaha ge walingi mah Masya Allah tah Bahlul teh kos kitu keluar tiliang Ki Bahlul ditarungguan ku jelema loba Masya Allah idinya sholat Allahu Akbar di jam 8 sholat euleun zuhur cek jelema urang kumaha ngobrol aja si Bahlul zuhur langsung tas zuhur menghadap kabeh ketungguan cek sholat di Allahu Akbar eureun asar si Bahlul kumaha ya betas asar lagi hangkeut datang ke jam 5 karak sholat mantap sholat wiridan baca Quran eureun maghrib di toel deh kayak Bahlul keheula sakedeung cek cenah Allahu Akbar sholat awabin 20 rakaat datang ka Isya cek anu datang ka dinya isi urang nonton sholat nonton sholat mantas Isya juga teh pada ngobrol deh kayak cara kula boga wiridan heula talar pan nya nama Quran ai isi malamnya kunil kan pohoan ya 5 juta ya lamnya kunil hayo ya lamnya kunil aing wani mere duit ya kudu percayana
panghese-hesena cek kula malam yakunil pohon baja innalladzina deui atuh kamari diturunkeun jadi imam Jumat sabihis poho ngaku sia datang aku hari tadi jadi imam deui aing ngegeter bahlul matalal Quran hafizul Quran bahkan Bukhari katalah Muslim katalah kula papanggih kula ya waktu ke Mekah harita nu heran lain lobana jelema karasep jeung garorengna lain hiji be di Masjidil Haram aya nu buta tapi maca Bukhari teu daek poho datang ka ayeuna an anu golan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke disurahkeun berangkat teh an anu golan Nabi ya Allah cakula eta nu buta tarar Bukhari urang mah ieu nu cekas mata boro-boro Bukhari lam yakunil masyaallah kuliah kadang-kadang wala ana malulu wala antum pamangi kula di Mekah saumur hirup encan pernah manggih deui ditongton dideulekeun didengekeun ku kula jeung almarhum abah masyaallah cek abah nu buta talar Bukhari masyaallah kari mantak hayang ziarah ka Imam Bukhari kungsi ka makam Imam Bukhari ka Uzbekistan urang ziarah ka ditu dihormat ke orang Uzbekistan sebab penemuan yang menemukan makom Imam Bukhari adalah Bung Karno ziarah ka ditu urang lila kula mah di jero teh sebab aya opat tegedep beus setiap bus asup kalau letik tempat dah keluar kula nu mimpin di jadi lila kula mah di jero teh sieu mah hampir teu asup teu meunangeun pajar lain orang Indonesia begitu arasup yang ini jangan ceknya emang kenapa ini orang takroni yang ini lamun ku kula tadi betot ba Indonesia hadza sawa-sawa Indonesia cek kula teh sarua oh Indonesia lah hadza wajah takroni juga ada di Uzbekistan mah masyaallah awet gareli gelis irung mancung rata-rata bulu mantak bareng bulu matana berhenti rata-rata senyumna masyaallah kulitna putih lain beureum lain hideung lain iya karim urang Uzbekistan pohara garelisna ieu si ieu embung balik barang deuk kalau deuk di mejana emang ulah bogoh jasa atuh lain sia nu bogoh itulah bogoh teu ulah mikiran sia bogoh ka ituna heuh nya atuh balik sia mantong tapi geulis ge teresep kumaha teresepna teu mikih barodo sementara ieu mah setelah dijajah ku komunis halal hancur ngadengekeun carita anana ceuri kula di ditu kunaon eta hese di ditu mah teu ngisang geulis tapi teu ngisang meper itu cai loba tapi teu digunakeun karena encan dididik meper make batu make tisu jadi tas ngising teh meper set ieu ge ngilu atuh ngilu jasa cara urang ditu ja WC na ge da caian di mana bae ge atuh sarua milu nuturan urang ditu ieu cenah nuturkeun urang dieu set di kantongan nah ieu keur carita Imam Bukhari masyaallah batur seperti eta nah bahlul hafizul Quran Gusti Allah batur mah ku embung-embungna di kiai-kiai ku embung-embungna dijadikeun jelema di nagara edan bahlul cek raja coba saya ngomong deh nasihatna supaya aing kahibur ku sia kieu tuan raja ieu dunia fana artina fana rusak bener tapi lu pangrusak-rusak nama hati manusia nu ngudag-ngudag ngeresep lebih rusak di batas dunia fana hancur rusak intikal poe ieu di leungeun urang isuk bade leungeun batur isuk pagi teh leungeun nu sejen rusak akhirna nu paling rusak
hate jelema nu resep kana dunia. Bener oge sia Bahlul ngomong. Ih, manyalahan si edan bisa kos gitu ya, kaedanan kula seperti eta. Aya deui akhirat nu bako, akhirat anu langgeng, tapi hate jelema anu resep ka akhirat leuwih bako batan surga, batan akhirat. Surga ya akhirat bako tetep langgeng hartina walaupun didamel ku Gusti Allah makhluk eta teh, tetapi jang nyadiakeun ahli-ahli Allah. Nah, hate jelema nu resep ka surga leuwih bako, leuwih hebat, leuwih agreng, leuwih istimewa batan surgana. Tah, kaarti ku aing Bahlul. Aing kitu mah cek nya ndeukeureun we jadi raja. Aing nurutan siapa edanan tuan raja ulah sambarangan, lamun nurutan kula edan beneran sieueun raja pikir bae jeung inget-inget bae ku tuan raja. Dunia fana rusak, paling fana jeung paling rusak hate nu gudag-gudag dunia. Akhirat surga bako yane tetep, tetapi hate jelema nu gudag akhirat nu gudag surga eta leuwih agung jeung leuwih tetep. Pikir ku tuan raja. Tenar bahasa Bahlul sanagara Baghdad saat eta, masya Allah, ternyata diabadikeun di unggal kitab-kitab thariqah, di unggal kitab-kitab tasawuf bahasa Bahlul bener bae. Jadilah kuari urang bisa ngaca, dunia teh rusak, nu leuwih rusak hate jelema tidak terkecuali apa pejabat, apa petani, apa pedagang, apa kiai, nu ngudag-gudag dunia leuwih rusak batan dunia. Ngudag dunia, keagungan, kemuliaan, jabatan, materi leuwih rusak. Kejadianan aja lemah hayang jadi gubernur, apapun yang terjadi leuwih rusak. Hayang jadi presiden, apapun yang terjadi leuwih rusak. Hayang jadi RT bae kuari mah acak-acakan, acak-acakan leuwih rusak. Tetapi lamun jelema resep ke sorga, sorga teh bako, sorga teh tetep hate anu resep kana sorga. Caki Bahlul leuwih agung, leuwih mulia, leuwih istimewa batan sorgana. Geus teh hayangeun di dunia mah ihi edanan sote jero hatena hayang akhirat, jero hatena hayang sorga. Lamun urang geus hatena hayang ka sorga pasti mendekat ka Gusti Allah. Mimiti jadi alim naik berarti ka belah ditu nama tina alim teh ka dituna teh jadi sholih, tina sholih naik ka belah dituna jadi wali. Lamun geus jadi wali Allah bakal mere karomah cak Ki Bahlul. Bahlul sia ulah sok ngomong bae, coba tembogan karomah sia. Sia bangunna ieu lain jelema edan sia. Ih, tanyakeun ka batur edan. Ngan aing mah lain edan dunia, edan Allah. Nu kadeuleuna naon ku aing ngan Allah bae. Ngan sia mah moal karti. Coba Bahlul tembongkeun coba ku sia. Naon coba kaistimewaan sia? Hi. Engke bae lamun perang. Je. Engke bae lamun perang kula milu. Kebeneran rencanana saat eta sabulan deui bakal perang ngalawan kafir. Akhirnya terjadilah peperangan mukmin jeung kafir. Ilu Bahlul hei perang di medan laga pohara, kafir mana anu henteu kena pedangnya na, tapi satu ketika kudana kena panah set golepak paeh cekel ku Ki Bahlul paeh sia kuda aing bakal paeh geus beresan perang. Sedangkan di medan laga kaimah jauh, kira-kira bangsa sekitar mun kuari mah 100 kilo kan kudu naik kuda, naik onta, himar, iya paeh kudana. Bahlul iya urang lalakon balik teh ka ditu teh 100 kilo sia deuk naik naon naik kuda, kuda sia mana eta paeh mana di hudang endek ditumpakanana aja kuda paeh kumata sia paeh kumata aing aja hirup tapanana lagi lain hiji ulah loba omong langsung baralik kabeh siap-siap panglima geus
ngumumkan segera kita pulang dengan kendaraan yang kita miliki, yang kendaraannya mati maka ikut dengan kendaraan-kendaraan yang ada. Dahlon milu ka mana? Moal milu ka mana ini? Sia balik kumaha? Naik kuda. Dasar bahlul sia. Edan teh dipaksakeun sia mah. Sia teh aing nu edan saja. Sia teh aing nu edan. Di aing nyebut ku raja disebut edan padahal mah edanan nyana. Raja ka aing nyebut sia bahlul edan. Caka teh aing mah edanan raja. Itu aing mah jelema bener, cinta Allah, raja cinta dunia, edan teh. Geus loba omong cek raja teh. Balik, ayo. Akhirna didelegeun ke bahlul. Usap kuda. Udah. Sia hamba Allah, aing hamba Allah, paeh teh ku Allah, hirup sakedeung atuh sia. Hirup. Hudang kuda. Geus we tumpakan sia balik ke mah nya. Kabeh udah terkaget. Bahlul bisa hirupan kuda. Atau ai kitu mah engke emak urang bapak urang. Lamun pae maningan kaki bahlul ditiup ku nya harirup deui. Bahlul bahasa bae. Udah perhatikeun ku kabehan si bahlul balaguanana cenah. Kuda bisa hirup deui. Heran ai mah kaki biasa bae 100 km datang ka ieu mah. Papa ku anakna. Bah, selamat alhamdulillah. Ya cekel ya les kuda ya. Ayo bawa ke itu kaleuweung. Emang kunaon kitu? Kubur. Ai abah sok nganaonan kubur daripada paeh di dieu ge bau bangke. Gegeran. Ieu mah ngan sakadar injeuman da Allah. Injeuman naon pan ieu mah kuda abah, injeuman hirupna. Teu harti cak anakna. Ye, ieu mah lain kuda abah, kuda Allah. Kamari dibeli jadi nu abah, ngan hirupna abah nginjem deui ka Allah. Beuh bisa nginjem hirup. Bahlul, masya Allah. Bahawa ku anakna kaleuweung nu kira-kira teu baueun. Barang kira-kira cak anakna di dieu ye kuburan mah ye geus moal kaambeul ku masyarakat, gelepek paeh kuda. Cak anakna, ya bener ieu mah paeh kuda. Haju kaparangi ku ahli-ahli anu perang teh tadi kenaon sia ngubur kuda. Aduh, aing heran ka Abah sia. Emang kuda paeh bisa ditumpahkan? Emang paeh ti ditu kene. Kudaon eta cek bahlul pan sia hayang neuleuh kemonesan tah. Ahli Allah mah ahli Allah seperti eta. Aing lamun lain nganasehatan ka sia, nganasehatan ka raja moal aing geus kitu kan kulantaran aing geus kaadong kita nganasehatan raja tah engke di akhirat hayang naon, di dunia bae di dunia geus kitu. Di dunia bae geus hayang naon bae bisa. Komo di akhirat tuh ulah ki bahlul teh mah di Baghdad. Zaman beladian Tuan Syabdul Qadir ai eta nu kukula sok didongengkeun di pangajian Mama Syatibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Sujai masantren tuh ka Cilimus teh Mama Sobari disebutna teh ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Khalil berangkatkan di dia tiluan teh 3 sekawan Mama Syatibi Mama Nahrawi Mama Sujai berangkat lempang pan baheula mah tengah-tengah leuweung ka dieu jauh peuting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji di dinya mampir korenganan mampir di dinya pamajikan nu boga warung paeh maot keur ceurik we cik ieu kunaon Pak pamajikan ninggal cek atuh ninggal moal diceurikan nya moal hirup deui lain kitu jogana teh atuh itu cerik-cerik acan mau besi jore bae kabejana ya macem-macem geus ieu mah santri kan cek tukang warung cemun anakna aya di saya ngada wudu orang maca yasin kan ya tiluan we Mama Syatibi Gentur Mama Nahrawi Kresek Mama Sujai Tasikmalaya langsung maca yasin beres maca yasin tadi lu balik lalagaan
weh ilang mau ditepakin sok hirup parah sok hirup ayo tak batak lain letik-letik kiai mama gentur mama keresek yang mama sujaim ditepak naona tepakin coba aku sih tepak ditepak kan kamu masa tibi plek plek yang bun-bunana plek 3 kali hudang atuh si aki-aki je bisa hudang deui atuh hirup deui cenah heula biasa we gitu hudang deui je tapi ku bacek mama keresek tapi lamun ditepakeun sok paeh deui coba 1 kali 2 kali 3 kali gua lepak deh tuh pakai lalagaan mas santren kene geus jara di wali nu mantap teureun-eureun uzara ka gentur teureun-eureun uzara ka mama keresek teureun-eureun uzara lamun lain incuna jara di Muhammadiyah mah disertok harita ku incuna mama Sujaim pula jarah kadinya dipertanyakan harita tahun 81 tahun 82 teu meunang kitab bapana teh diasup-asupkeun ka kolong ditindihan jara di Muhammadiyah kakarak ayeuna we eta kula zarah deui tahun kitu 98 zarah deui kadinya yang ti Banjar geus diterima salah sahiji incuna nunggus masantren ngalang buana nyieun pasantren ahli sunnah wal jamaah dongengnya alhamdulillah can ayeuna kukula di perangan Muhammadiyah zarah boeungeun makamna geus bagus mama Sujai lain letik-letik jelema anak nama jarah di Muhammadiyah atuh sah ai kitu mah mamana luhung anakna boga yayasan can sabaraha tah mah can sabaraha batur mah jadi Muhammadiyah jadi Wahabi jadi Persib Masya Allah Karim nah ikir cerita ahli Allah Bahlul urang nyaritakeun Bahlul inget ke mama nu area di urang Masya Allah ulang lamun nyaritakeun Ki Muhyiddin ilmuna dina impianana kan hebat abah kula sok ngadengengkeun harita teh cenah masantren ngan biasa bae kabelah dieuna ngimpi dina impian teh kapanggih lah jeung hiji kiai wali Allah akhirnya dibere cai jadi pinter Ki Muhyiddin berarti adina kiai di dina Madin apa lanjut kakaknya tuh babah kula mah pan di ditu di kosami masantena nah kabelah dieuna ngaji Samarkondi abah teh di Ki Muhyiddin teh kapan keluar masa tibi atuh mantekna luar biasa beuh Samarkondina luar biasa santri kula ge geus pagahan mantek martil di babawa bae jeung ragajina malah mah mah begitu ngaji pan ditakrir baru takrir Ki Muhyiddin mah almarhum almaghfurlah mun takrir teh lain di deuleu takriranana langsung abah kula ge jada langsung kula ngaji Samarkondi ngaji Sulam langsung tarana deuleu takriran kuari mah masantren ka Wardoy masantren ka Ciberem takriran sabeca teu muat atuh magahan teh takriran nu masalah sih kan imam cerita otak we leungit mah leungit takriranna mal magahan ngaji kunaon ieu prebe takriran leungit teu magahan ngaji Ki Muhyiddin abah jago jasa kula inget ngaji di almarhum abah mantek teh qauluhu qauluhu komo cenah Ki Muhyiddin mah emang kumaha satu ketika ngaji Samarkondi poho meureun leng Masya Allah encan anggeus wallahu a'lam bishawab geus eureun peuting salat meureun Ki Muhyiddin almarhum ngimpi kumaha ngimpina neuleuh langit bulan caang 14 tanggal 14 turun ke handap set nyanana dina impian sare dina impianana nyana nu ngimpi tapi di jero impianana nyana sare turun ta bulan datanglah ka dieu plek hudang barang hudang sapu tangan di luhur nang saha eta sapu tangan dibuka Masya Allah isi sanomere sapu tangan geus teu pikiran kana ilmu memikiran teh isa impian kok bisa nyata turun bulan ka dieu ternyata aya sapu tangan geus we teu boga pikiran ku kumaha kunaon eta sapu tangan teh diasupeun ka dieu maca kitab nu kamari dek diaji teh Samarkondi poho dikitukeun tah si sapu tangan ka dieu keun dibirikeun bae asal maca kitab hese sapu tangan dikadiekeun jadi bisa
asal maca kitab nu hese saputangan digadekeun bisa eueuh nu teu bisa eta almarhum Al-Maghfur Ki Muhyiddin tah teangan saputanganna di mana. Maksudna lamun ieu misalna maca kitab nya nya mah hese kabeh pan atuh meureun saputangan ge taluk aing ka sia ya itu mah nu hese teh hiji dua ieu mah kabeh bong. Cek saputangan itu saputangan masyaallah abah dongeng ahli-ahli Allah teu sambarangan. Komo urang nyaritakeun Abu Ya Cidahu masyaallah kula bae ge ngaji kadinya di benak hate teh di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin aju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jah sunnah nyaho dina fikih teh jah sunnah cara makena geus santri mah tugas jelas tapi kiai ngaharamkeun akhirnya nek nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh masyaallah eta Abuya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dieu make cincin kabeh di dieu ka dieu make cincin meureun suku mun kadeu mah dicincinan kunyana nyurah kikieuan bae nyurah ka kula deui teh geus ka aing ieu guru. Buya kain geus nyurahkeun teh pan Buya mah kitu nu dibaca mah ieu surah mah lain kan Buya kitu geus kajawab geus berarti henteu teu haram ayo ka jempol-jempol make cincin. Eta ahli Allah mah geus katebakeun. Ieu mah cerita lain keur agul cerita katebakna menebak ku kula Buya. Kula lamun berangkat kan di dieu teh jam 11 kadang jam 10 daripada ngalamun sok maca Yasin keur katalar keneh kuring teu maca Waqiah bagi kolot jadi bege poho lam yakun teu katalar si ieu tabarok gitu lah osok kos gitu tah kunaon tah barang datang ka ditu disurah ku Buya bener di mobil maceknya daripada ngadengekeun lagu daripada ngobrol teu paruh atuh mending maca Yasin tabarok Waqiah jata mah aing berarti kan nyahoeun mantap kula sok nebak ka si ieu tah lain deui budak hayang kawin bener bae atuh naon malancrit pan ieu na mancrit teu mancrit parfumna ge lain sembarangan set berarti ieu bar balek dodolog ieu makan nu kitu. Tah ieu keur carita ahli Allah bahlul mah eedanan ahli Allah teh kuari masya Allah karim ngangsong-ngangsongkeun diri lain goreng emang hese tipikal tipe wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala geus ibadah mah jeung ka Allah. Ieu ketika urang ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum hese orang melalui orang tuturkeun beses kumaha aturan Al-Qur'anul Karim babari urusan anu pribadi mah wudu salat titah nuturkeunana ketika anu urusan had ieu sulit mah tapi pemerintah ge sangat peduli teu micen mata istimewa jasa hebat pemerintah urang teh lantaran nyana urusan karena agama kadenge karasa ke orang urusan mana zakat diurus lantaran aing nyaritakeun sia nu seuri heran aing mah sinis ya berarti ke pemerintah atuh lain sinis anu kula nu jadi pemerintah ai kitu mah tuh diurus ku cenah lantaran haji diurus lantaran aing kakarang lantaran doang sia seuri hese aing ngomong mal terus aing pokoknya mah asal aya lantaran diurus dipaksa diurus aing eueuh lantaran atuh bener pun teu kan peduli lantaran ayo lantaran teh iyalah Indonesia kos kieu urang akhlak pemerintah Indonesia teh kos kieu bae kayak dituturkeun ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabb wa la tattabi'u min dunihi awliya ulah rek daruturkeun maraneh kabeh ka pamimpin anu di luar aturan agama Allah subhanahu
wa ta'ala tutiyunahum fi masyati anu maneh kana luturkeun ka para pemimpin teh dina maksiat ka Gusti Allah ulah dituturkeun pamimpin anu ngajak maksiat tuh kumaha nu teu make Al-Qur'an anu teu make Al-Qur'an di negara mana nyawan sia jeung aing di Indonesia ulah ngomong gitu ya pokokna mah ieu mah keur nyaritakeun Quran wala tattabi'u min dunihi ulah naluturkeun salian Allah aulia pamimpin yakni pamimpin-pamimpin nu ngajakan maksiat ka Gusti Allah lantaran teu make aturan Allah ulah dituturkeun waduh qalilam ma tadhakkarun setik temen jelema anu areling anu nuturkeun nu kapituturan ku Al-Qur'anul Karim setik pisan lolobana mamahi wal bae ka ditu lantaran aya nu milu ka ditu mah melalui hawa nafsu akur jeung hawa nafsu ngabagusan imah ngabagusan istana nggak istimewakeun kendaraan pakaian dan lain sebagainya arulin engkeuy-engkeuyan ka ditu nah eta nu rada ngeunahna kos kitu ngeunaheun nuturkeun di luar aturan agama Allah mangeunah urang lamun inget ka Ki Umar ketika dijadikan gubernur ku Sayyidina Umar ya anjeun jadi gubernur di ditu di Syria mangga di bagian selatan Syria nyana jadi gubernur begitu jadi gubernur nyana berangkat di Madinah ke Syria selatan make begal di samping kendaraan begal mawa di imah piring hiji gelas hiji sakitu doang bajuna hiji putih lain koneng lain bajuna yeuna semu hideung udeng-udengna kor sorban mau dua nu parenti dibelitkeun ka dieu subuh hideung nu di dieu sorban hejo etalah Ki Umar berangkatlah ka ditu setelah dicek menang kitu sababaraha poe sebulan dicek ku Sayyidina Umar langsung Sayyidina Umar ka ditu panggil Umar kitu dipanggil henteu ka istana mun cak urang mah henteu ka gubernuran di jalan Sayyidina Umarna teh ka dieu Umar datang ka dinya ti jauh keneh geus kaciri teh begalna eta keneh sorbanna eta keneh udeng-udengna eta keneh bajuna eta keneh bari dibawa kunyana piring jeung gelas datang Waalaikumsalam cek Sayyidina Umar geus teu kudu ngomong berarti ieu gubernur fid dunya wal akhirah geus jahoan Sayyidina Umar berarti nur robah timimiti kendaraan pakaian datang ke besi ditanyakeun beureung piring jeung gelasna dibawa eta keneh di ditu bahkan dititahan ku di ditu masyarakat teh ganti atuh mun dahar ulah piring eta tetep henteu nyana di dunia mah gampang cek Umar engke pertanggungjawaban di hareupeun Allah kula kumaha besi gula gara-gara jadi gubernur robah piring robah gelas robah baju robah nah kula daripada engke di akhirat dipenta pertanggungjawaban ku Allah maning di dunia masyarakat ulama urusan rakyat baik hiji nomor kedua isin amat mun di akhirat Abu Bakar di surga itu Umar di surga itu Utsman di surga itu dan sahabat nu lain di surga itu kula engke di surga pangbuan cita dayang kula mah Masya Allah eta otak datang kadinya percis kos DPR di urang percis teu bisa ketika can komo DPR Golkar mah ngaluwihan mah baegona ngaluwihan lu boga pikiran aing kudu nyusul si itu mainnya Sayyidina Abu Bakar di ditu aing kudu lain di ditu akur kapan hirupna berjuang na akur mainnya Sayyidina Umar di surga itu aing kudu beda mainnya aing isin amat ke di akhirat dibedakeun di akhirat teh ku Kangjeng Nabi oh tah hayang aing mah tah batur mah baroga pikiran kos kitu urang mamanya Soeharto digara ka itu aing kudu beda kudu akur ya ulah ngomong gitu Kiai mah keur contoh wallahu alam nya ge bateng di hampura jeung mudah-mudahan di hampura nya ieu mah asa berat mah loba asapan urusan anak ya sanajan di hampura tetep ngojai lah ya, diiringkeun ku DPR kabeh hidup lain hidup paeh teu boga ta pikiran sugan bupati masa sih nu baheula ka sorga aing kudu henteu masa sih teu
teh ulah bupati cenah kiai na henteu sugan kiai boga pikiran namun kiai anu wali kudu sorga anu manya aing kudu dihandap tetep susul ku aing kajen kumaha ge eueuh nu boga pikiran kitu eueuh tetep bae kiaina ambalaya ustad geus leuwih ambalaya DPR geus tah ieu umer mah kos kitu tah ya Allah ya Rabbi wadak dijadikan gubernur saumur hirup ku Sayyidina Umar maneh jadi gubernur di dia saumur hirup geus moal cangcaya kajen kumaha ge tetep malah nyana nembung pan cukup kula mah sababaraha bulan bae ngurusan rakyat aju ka dituna da kumaha kula mah deuk neangan gunung ceuk umer teh neangan leuweung hayang ngamantepkeun diri sorangan ka Gusti Allah carekan Gusti Umar ulah rakyat geus anu ngurus cek bae lamun maneh kos karitu ke sarut tetep kula minta pamit geus urusan kemasyarakatan pilih nu sejen kula hayang ngamantepkeun diri ka Gusti Allah ya Allah kunaon ieu cek sidang beusi tinggalin ku sahabat nu sejen di akhirat isin amat ieu di dieu ieu kula di dieu tambung kitu kula mah tetep hayang sajajar bae ditu hayang sajajar tadi geus kagambar geus sabeureun ku nyana aing mun ngurusan rakyat ka sorga mah kan dihandap mung aing mah tuh DP urang mah penuh boga pikiran gitu atuh pokona mah Cipanas Booking Hotel Pangalengan Booking Hotel Bali Booking Hotel di luar pengetahuan Singapura neule singo ka ditu neule singa pan loba singa di Singapura mah ka ditu balik di Singapura hulunya ada kos singa Singapura tayyib wala tattabi'u min duni auliya cek Gusti Allah bejakeun Muhammad ketika masyarakat teulut kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim kuari umat nu baheula ketika nabina instruksi kemudian masyarakat teluturkeun ka nabina deuleuh umat Kangjeng Nabi Lut dibalikeun deuleuh umat Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika tadurut ka Kangjeng Nabi Nuh dikeram deuleuh umat-umat nu baheula Kangjeng Nabi Yunus ketika Kangjeng Nabi Yunus diusir ku masyarakat Ninawa di Irak manehana teu sabar berangkat jana ke Yordania ieu di Ninawa disiksa ku Gusti Allah berbagai umat nabi-nabi nu baheula nu teu nurut kana wahyu disiksa bejakeun Muhammad wa kam min qaryatin ahlaknaha loba pisan kampung-kampung daerah-daerah negara-negara ahlakna anu ku kaula dihancurkeun umat-umatna ahli-ahli Korea anu dihancurkeun nu dibalikeun nu dikirim nu dikiriman bangkong nu dikiriman rembetuk nu dikiriman simet nu dikiriman berbagai-bagai siksa anu datang nafajah basuna bayatan kadang-kadang mah didatangkeunana siksa teh tengah peuting keur meujeunna hararees auna auhum ilun atawa beurang keur meujeunna istirahat wayah kaya lulah tengah poe model ahli ibadah mapan setengah 12 teh teh waktu kaya lulah di jam setengah 12 datang ke jam 12 di jam setengah 12 teh waktu kaya lulah istirahat nyata teh menenangkan pikiran eta mandek sare atawa endek teu jang persiapan peuting tahajud ka Gusti Allah anu ti jam 11 bae ngonci nyana teh istirahat eta ngaranna waktu kaya lulah kadang-kadang cek Gusti Allah ku aing didatangkeunana siksa teh peuting kadang-kadang mah tengah poe kasaksian ku urang kejadian tsunami Aceh datangna waktu urang keur ngaji isuk-isuk kejadian deui tsunami Pangandaran beurang kejadian gempa bumi Yogyakarta beurang teh penting kejadian deui Padang beurang teh penting
kejadian deui berbagai-bagai siksa Gusti Allah teh nu beurang nu peuting cik Gusti Allah eta mah urusan nama kumaha aing bae nu beurang kumaha aing nu peuting kumaha aing nu jelas kabeh nu ku aing disiksa umat-umat nu bara heula teh eta teh nuturkeun kana wahyu teh nuturkeun kana wahyu nu disampaikeun ku nabi-nabina ku ari tinggal ceritana ketika urang kuari di umat Kangjeng Nabi urang dicaritakeun tuh deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh tuh deuleu umat Kangjeng Nabi Lut tuh deuleu umat Kangjeng Nabi berbagai nabi jadikeun barometer jang umat Kangjeng Nabi urang umat anjeun Muhammad ulah datang ka disiksa seperti umat-umat nu bara heula tuturkeun atuh kuari mah Al-Qur'anul Mejahlah di Indonesia disiksa ke lantaran teu daluturkeun Al-Qur'an kakarak dipetikan bae ku Gusti Allah tsunamikeun Aceh kena kadeuleu ku kabehan ketika urang deuleu tsunami Aceh teh hargaan segala rupa manusia nararumpuk ratusan ribu kitu keneh mobil sing gulimpang menang meuli kamari beuh nah hese capean menang isuk-isuk datang ke sore saya ngabelaan hayang beli mobil henteu ibadah ka Gusti Allah bahkan menang korupsi dan gulimpang bae Istana Imah anu 2 tingkat 3 tingkat anu nang hese capek luar biasa neangan-anak ketika datang tsunami berbeg nilaian sama sekali tanah dan lain sebagainya kadeuleu ku mata urang jelema kabeh ning nilai ternyata awak jabatan tahta kerajaan wanita kabeh digusur ku tsunami kadeuleu ku urang nilaian nu bakal dibawa tanggung jawabnya di hareupeun Allah kuari marek nyaritakeun nu teu jelas ukuranana tah kudu kumaha lamun teu jelas ukuranana aya katumpangan atawa aya kaluwihan dina eta anggahota tina anggahota biasa andai kata anggahota nu biasa huntu teh nu biasa kamari lamun didagor cumplak eta kan bayar diat kuari huntuna make emas atawa perak atawa dicor make besi parah ieu mah ya huntu di anggahota manusia paling telas adalah huntu ialah nemongkeun ka maha kawasana Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sehingga lamun huntu dek diberesan di bor eta borna ge teu bisa sambarangan lamun besi borna elek besi baja borna elek kudu make bor naon ye make borna inten minimal diamond anu kelas 1 diadukeun tah antara diamond atawa kitu mutiara anu geus kadarna melebihi daripada huntu kakarak bisa tapi lamun diadukeun jeung bangsa komo paku-paku malah milih paku mah ieu kemaha kekuasaan Allah nu mantak kubur jelema beak kabeh huntuna mah nyengir lagi aya bae huntu bot kuburan bongkar mun teu percaya bongkar huluna be hulu kayak kadeuleu kanyana jeung seurikeun urang huntu ku teas-teasna binatang-binatang naon bae moal kuateun ka huntu kuari geura huntu urang normal urang ngadahar jengkol kecil jengkol ngadahar peuting komo peuting mah sangat kecil siki asem ge muasik keneh kecil keneh bae sakitu teu asa kata siki asem muasik keneh bisa ajur keneh bae maha kawasa Gusti Allah jehe ayo coba naon anu henteu bisa kagegel di jawara mah jawara lamun muka bir geus teu pake naon untuk etana tutupna geus teu dipicen teh digayem eta jawara eta belum teh jawara eta
da jadi lain 5 boku minuman ku ngagu ku eta bae eta jawara ku tutupna itu jawara banyak kos gitu tuh nyana malah mundek gelut geng cekel botol adukeun heula ka hulu pelantrang pepeus kakak iya panjel mah kaget aya pernah jawara nu kos gitu tah adukeun ka hulu gat ngagoler teh heula wah tah jawara teu beres tuh kos tak eta teh ngabogaan daya tahan huntu teh lain lalagaan asli ti Gusti Allah selama huntu masih kena teger berarti nyana gagak kene angsongkeun ka aki-aki bere si Ki Asem di jam genep isuk datang ke jam genep sore paling haung nges bal aerobah moal tah itu berarti geus tereh paeh tak kieu geus ulah nonton TV geus kos kitu mah ulah neuleukeun simba ulah geus we pokona mah sing sadar diri huntu tah huntu ceuli kitu kene urang keur mah ngobrol bisa guys berarti tereh dikubur ya budak ya itu mah gitu kene anggahota nu lain keur maka pamajikan ge bisa sapeting 3 kali kuari mah di toelan ge ku pamajikan geus morongko enggak berarti sudah hilang kejantanannya enggak sebenarnya naonan tau kos itu lahir sugih tinggal sugih dilengitkeun kanikmatan ku Gusti Allah sing sadar ieu aya jelema huntuna huntu emas atawa dilapis perak kemudian andai kata Ki Zaid boga huntu emas ribut jeung Ki Umar ditonjok ku Ki Umar umplak nganclang huntuna nah ieu kan teu boga ukuran ieu mah ieu emas dina jihad huntuna geus jelas tapi jihad tambalan emasna can jelas iyalah nu perlu kudu disidangkeun ke meja hijau hakim kudu hati-hati dalam memutus lantaran kudu sesuai jeung aturan Al-Qur'an wal Karim urang geus sabaraha ye kukula dicaritakeun teh Rano bakal kapanggil Rahmat Yasin bakal kapanggil Sultan bakal kapanggil Mahfuz bakal kapanggil NTG nu kamari kabere bakal kapanggil siapun tenang bae geus aya daftaranana seluruh kiai nu dibere geus aya daftaranana nu sakali umroh nu 2 kali umroh nu berangkat haji nu sekupi rapi daftaranana ulah ka mana pun tinggal tunggu waktu geus aya daftaranana tak aya kawari anu datang kiai coba daftaran tersebut supaya ulah dipanggil kiai ieu mah kiai mah cenah supaya mengamankan atas nama kiai giliran we kieu pengamanan lain kitu cenah kiai anu nu teu puguh nya ti lokal mamana pan kabere nah ieu mah demi asal demi bae gata demi
pertimbangkan coba Kiai daripada Banten ke atas nama Kiai secara nasional goreng wayahna cenah Kiai supaya dirapihana ulah dipanggil Kiai mah mundek penjara bae sekaligus. Jurusan dari di penjara mah aya dipanggil mah ya untuk dijadikan saksi. Ya moal bahan paling ya bae bangsa ya 500 lah. Aduh masih dipertimbangkan ke apa dipanggil apa teu. Saya nu ngabisiki coba Kiai supaya ulah jadi dipanggil. Sing hade ke aing sing hade aing kapanggil deui. Oh iya pepetek teh ayeuna. Kabatur masih hade pancing, sing hade jaring, orangnya anak pangheulana, manyun bae ka pancing. Iya, ini besi gitu doang. Nah, ketika Ki Zaid ribut jeung Ki Umar, kemudian huntuna ngancleng. Kemudian huntu tersebut emas, mun dua, mun tilu huntuna, kan ieu can boga kadar ketentuan. Ku ayana sakitu di dieu dipasalkeun tajibul hukuma fi malamu qadara fihi wajib diputus hukumah yana torogan sanksi imalamu qadara fihi dina urusan angga hota anu wajib bayar diat cuman lamu qadara fihi can ngabogaan ukuran pasti wahia juz'un hukumah ieu adalah juz nisbatu ila diati nafsi anu nganisbatkeunana kana diat nafsi wakila cik sakaol mah nganisbatkeunana teh ila udwil jinayah kana ong anggahota jinayat nu nisbatu naqsiha min qimatihi ngabangsakeun kukuranganana teh tina hargana lau kana roqiqon mun memang eta nu dianiayana roqiq bisipatihi dengan sifat-sifat karokikan. Hese yang ngaji kos gitu hese. Geus, nu mata mendingan diliwat bae kos kieu mah. Hese keur bate dipake di Indonesia. Eueuh deui. Hese di ajina. Hendak nu kos kieu mah teu kudu. Teu kudu diaji mah. Mentak kula ngabebaskeun ieu mah palebah dieu mah cenah neuk nundutan memang enggak. Cenah neuk SBU masalah dek bari ngopi bae los emang tadi kitu-kitu ge emang sorangan ieu masalah Izaid Roki teh abid cuma tinggal cerita komo di Indonesia mah Roki-rokikan di Indonesia mah sanajan di Arab andai kata aya nu ngaabidkeun ka orang Indonesia nu kuari di Saudi Arabia sebahagian orang Saudi ngaabidkeun ngaamatkeun bodoh berarti teu ngaji